gembrong kieu ku barudak. Mantesan we udah meniloba nu meuli dah hargana teh mun 6 ribuan udah biasa nama di batu teh 10 ribuan. Heuh Cirambai teh. Coba digabreskeun pemicinan duniawina sing loba jeung ciri oil nah heuh. Idik bal 50 juta kali barudak. Ieu teh mah ngeunang-ngeuna teh. Ya aduh kan ieu kami mah karek manggi Cirambai sangeuna ieu tuh si ciri oil lagi bener-bener teu bau hangru. Pokona mah namun kayak tadi kukur cobaan Cirambai si mang ieu. Cobaana teh ge tukang cilore jeung sosis cenah tah. Orang ditinggali teh alay si mang teh geuning jualan odeng hargana teh mung 1000-an barudak. Ya lo mang mau jauh salah ieu sapanjang ieu hargana mung 1000-an aya kami mah panjangna yang di dia ka Cimahi aya teh mah. Silawakeun teh alay si aing mah meuni hipo pisan barudak geuna. Ya lo bener-bener di luar ekspektasi pisan ieu mah bener-bener ngeunah teu katulungan kana dicobaan juga geura. Lapung sotik geuning tukang cireng isi cenah tah. Aya ngamuk si kami mamanya cireng isi sabada ge ngan 2000-an si hargana teh. Mimiti isi ayam isi bakso isi janda jando ya tehnya pokona mah sagala aya di si mang ieu. Aduh kan ieu nu 1000-an lagi aya cenah barudak. Ngapung sotik geuning tukang usus cenah tah. Meuli teh hijian hargana teh mung 1000-an. Arang silawakeun teh aleuy si aing mah meuni bener-bener ngeunah kieu barudak. Jajeli asinya teh waduh kan. Teh mendingan pisan. Urusan di koros sudah tidak bisa ditanggulangi. Lihat teh sente panjang-panjang di simang ieu hargana teh mung 2000-an. Ya lo, nya asa nostalgia pisan kadaharan sente panjang-panjang siga kieu. Nah, teu bener-bener otomatis menyebar di korosi kami dengan baik. Lanjut berdua atau jajan di SD mana lagi?